Bapak di jalan mogok motorna fokuskeun heula sakola eta pisan tah jejeuna teu acana ingin ka pasar keur milih dipilih neangan teri tepangkeun sim kuring kasih anu merangkeun si Siti di jalan aya si Isa anu make baju koneng tepangkeun sim kuring Aisyah anu merangkeun si Eneng campedak asa keluarna dibelah kurang gaji tepangkeun abdi Anissa anu merangkeun si Erni Mang Ujang mereka talaga ngalak muya tepangkeun sim kuring Alia anu perankeun si Erna. Lamun poe nyenggeus lilin tepat di caang seunina tepangkeun sim kuring Jasmine anu merankeun si Tina. Panas poe ka sakola hawana panas ka cidak tepangkeun sim kuring Diva anu merankeun si Sinta. Papasa jeung si Diana di pasar beli Magicom tepangkeun sim kuring Nanda anu merankeun si Kokom. Assalamualaikum barudak. Waalaikumsalam. Di HP Siti jeung jamu hadekan selama leuweut. Ieu hayang tugas ti Pak Guru sok guru gerak kerjakeun. Ayo we tugas mun engke kabojong meje mawa oleh-oleh gelas urang mah rek sare bae tibatan ngerjakeun tugas. Mbak Pare deket pager aya kembang siga pare lamun hayang jadi pinter ulah loba ting sare. Di pasar meuli terong tetapi meuli rok panjang dan tong sok kalaka loba omong tong sok kalaka manjang. Arai serius-serius teuing hirup teh. Geus aya nama nu geus tugasna sok tora kumpulkeun di meja Bapak. Kaciwasna jeung Mang Ujang di ditu panglihat teh. Aduh eta bangku tukang tong sok nyeong HP wae. Hayang urang jual bisi eueum modal gawe hati-hati jeung virtual bisi asna awewe. Nah sih barudak eta teh asa radiu pisan. Bae kumaha urang hidup urang. Ingat ka kolot tanding heula neangan gawe jangan jalan sekolah maneh tapi maneh sekolahna juga kitu. Sok hayangnya mah ka Bandung, hayang kapal ka Filipina, sok hayangnya ka Bulu. Hayang nyaho Filipina. Udah sadar maneh teh sekolah mah di mata diajar, marah harusnya sukses selain disitu kesenangan hidup. Thank you.